Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Idzas samaa'u fatarat. Upama langit geus bareulah, Wa idzal kawakibu intatharat. jeung upama bentang-bentang geus muruluk, Wa idzal biharu fujjirat. jeung upama laut geus mudal, Wa idzal quburu bu'thirat. jeung upama pangeusi kubur geus dibudalkeun. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Saban jiwa baris nyaho kana anu geus dilampahkeun jeung ditinggalkeun. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim. Yeuh manusa, naon anu geus macikeun maneh pangna nepi ka wangkelang ka pangeran maneh nu maha mulya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Anu geus ngayugakeun maneh sarta anu geus nyampurnakeun mapantes dedeg pangadeg maneh. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dina rupa kumaha bae oge anjeunna kawasa nyusun dedeg pangadeg maneh. Kalla bal tukadzibuna biddin. Lain ngan kitu wungkul, malah maraneh ngabohongkeun kana ayana poe wawales. Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal saestuna pikeun maraneh aya malaikat-malaikat nu ngajaga. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat nu mulya nu naruliskeun amal maraneh. Ya'lamuna ma taf'alun. Anu nyahun kana saniskara nu dilampahkeun ku maraneh. Innal abrara lafi na'im. Saestuna jalma-jalma anu balagur pasti aya dina kanikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Jeung saestuna jalma-jalma jarahat pasti aya dina jero neraka jahanam. Yaslaunaha yawmaddin. Maranehna baris arasuk kadinya dina poe wawales. Wa ma hum 'anha bighaibin. Sarta maranehna moal bisa luput deui di dinya. Wa ma adraka ma yawmuddin. Jeung naha maneh nyaho naon anu disebut poe wawales? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Sarta naha maneh nyaho naon anu disebut poe wawales? Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Poean nalika sahabae oge taya anu bisa nulungan ka saha-saha saeutik oge jeung sagala dina poe eta teh kanggungan Allah.